Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin anu kuring dipelorot kesan ning Gusti anu Maha Suci urang sadayana tiasa petempung lawung pamrek dongok dina ieu acara. Mugi ieu acara teh lungsurang sareng kalian kontrol segala anu dipimaksud. Amin. Adegna simkuring dina dangut ieu. Ayunan para sepuh miwah para tamu anu samiramu. Taya sanes sedang iring jabung tumalampung sabda kumapalang. Kita oge barijeng digede ku kendang gede pakom. Dagdigdug rasaning ati. Kumasa simkuring mata ya kabisa sangang paripor teh mah etang-etang luk-buruk ilumija. Boga catur ge nutan pabukur ngalan hurta pugu alang ujurna taya pulungeunana. Nanging sanasu ku pangaweruh sudah ku pangabisa. Simkuring baris nyambi ngaguar tema ieu piantara anu menghina utamakeun basa Indonesia lestarikeun basa Sunda kuasai basa asing. Hadirin anu kusimkuring dihormat. Unggal bangsa di dunia tangtuna oge boga basa masing-masing anu dijadikeun alat pikeun ngayakeun hubungan antara hiji jelema jeung jelema sejenna dina hirup kumbuh sapopoe. Alatan basa jelema bisa muaskeun kabutuhan senina ku jalan ngareka basa sangkan nimbulkeun ajen seni. Ku sababasa jelema bisa nambahan pangaweruh jeung ngamekarkeun pikiranana. Basa oge mangrupakeun ciri mandiri hiji bangsa. Dina basa kasimpen kabudayaan hiji bangsa. Tegasna mah basa teh nunjukkeun hiji bangsa. Urang sadaya parantos terang yen nagara Indonesia teh ngabogaan adat, suku, basa, agama, jeung tata kehidupan anu beda-beda di unggal tempat. Syukur ku ayeuna Pancasila anu mangrupakeun dasar nagara. Sanajan beda-beda kabudayaan jeung tata kehidupan oge tapi tetep dina hiji beungkeutan. Negara Kesatuan Republik Indonesia anu ngabogaan moto Bhinneka Tunggal Ika. Nagara Indonesia ngabogaan basa persatuan nyaeta basa Indonesia anu jadi alat komunikasi utama pikeun basa persatuan sareng kanegaraan anu terus dijadikeun basa utama di nagara Indonesia. Bahasa Indonesia terus jadi basa persatuan ti saprak ayeuna Sumpah Pemuda sareng tos ditetapkeun dina undang-undang. Hadirin anu kusimkuring dihormat, salah sahiji unsur tina budaya teh nyaeta basa. Basa Sunda jeung budaya Sunda mangrupakeun hiji hal anu deukeut pisan hubunganana anu teu bisa dipisahkeun. Lamun urang nyaritakeun basa Sunda, artina urang nyaritakeun budaya Sunda anu teu bisa dipisahkeun. Lamun urang nyaritakeun basa Sunda, artina urang nyaritakeun budaya Sunda. Sanajan nagara netepkeun basa Indonesia jadi basa nagara, tapi basa daerah tetep dipiara, dilestarikeun jeung dimekarkeun ku nagara. Basa daerah ku nagara dijadikeun alat pikeun ngamekarkeun jeung ngadukung budaya daerah jeung jadi basa pangantor di sakola dasar. Salah sahiji cara pikeun nanjerkeun kalestarian basa daerah diantarana ku jalan ngamumule basa Sunda, bebakuna mah ku para rumaja. Lamun ku urang di Bandungan dina karupan sapopoe, katinggalina barudak ena loba anu kurang wano kana basa Sunda. Memang teu sakabeh barudak di Jawa Barat ngabogaan sikap seperti kitu, tapi hal eta kudu jadi kaprihatinan urang sararea. Sabab sadeui anu bakal miara basa Sunda teh iwal ti urang sadayana. Ulah nepi ka urang Sunda teu wawuh kana basa Sunda, kacida tengtengeunana lamun hal eta karandapan ku urang Sunda. Ngawanokeun jeung ngalestarikeun basa Sunda, salaresna mah sanes kanggo barudak sareng remaja wungkul, tapi tos kedah diwanokeun ti kawit balita. Upami di Jawa Barat nyaku basa Sunda, basa Sunda salaku basa indung bakal leuwih nyarep ka diri nanaman, lamun geus dibiasakeun diwanokeun ti bubudak. Hadirin anu kusimkuring dihormat, eta mah sakadar cita-cita simkuring da ayeuna mah diwangsulkeun deui ka diri nyalira. Cindekna mah urang kedah paeuyeuk-euyeuk leungeun dina ngalestarikeun, ngamumule, ngaraksa sareng ngariksa basa katukun da pucukna. Tanapi bahan batapi ngapunteun sanes bade ngabejakeun tutur tanapi mamataan hujai kamari. Ieu mah mungguing kajurung identitas simkuring salaku daneman Sunda. Sasieun sabeuneureun bae mah ngiring jumbang saran. Hadirin anu kusimkuring dihormat,
Basa asing ayeuna nuju booming sor basa karena mah urang oge tong katinggalan kudu kakuasai keur ngembangkeun diri sabab ayeuna sagala rupa istilah sareng perkembangan ilmu make basa asing saperti basa Inggris. Pokona mah utamakeun basa Indonesia, lestarikeun basa daerah, terutama urang mah basa Sunda, kuasai basa asing keur nguatkeun diri dina zaman globalisasi. Hadirin anu kuring dipahormat, cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur pamungkas pisanggem bilih aya basa anu kirang entek sareuna atanapi kecap anu kirang bareuna larapna mugi kersa ngahapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.